loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entar ka dina ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae panyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil. Geus ada kiai ieu teu cager-cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nya minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai blow on ye kita sedekah teh blow on bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kiai cenah ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres ya Allah ya Rabbi geus bake centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus eueuh deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah loh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat. Nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal diganten naon teu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititan teu naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia ka mana maling paling habak ye eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai keur di pondok teh kan keur di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai barotang pelukan alhamdulillah kumaha carita anu alhamdulillah urang beuk samagahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 fulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekeuna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar mimiti polona kunaon cekeuna ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun ya bagian urang nu mawaan geus ki ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh impuk bener beak deh celina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak kabah ujang urangnya nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip ujara baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal kan heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we ye mustaqil dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat arah nasi cek santri tah Gus Dur balaina naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng tetek ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah dikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit segede teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyat paman urang sedekah nyat paman urang ka jadi kumaha be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh Iman teh bebeja ka kiai bae. Kiai kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia. Kudu bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asal teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah. Dan pamim aja dah, udah tenang, nyana ngerasa bunga kan, menang mandat ti kiai, paling nu maling anak buah aing cek nya teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doa. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia sajumah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia jadi anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi gak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan iya padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ke masjid lagi sendal asal ke masjid dengan bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kili gertil emang kuna sendal leungit deui bae sakitu aju kuna teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah ke Mekah babarengan sekeluarga kabeh ajo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatuh
ngajadikeun tenang sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik mah Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuh diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli meureun mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama kayak kopiah bang aju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing sakit ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak saya turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun di sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin tak gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter wetes salah muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan geus sadangdan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi biasa turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ulu bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah lah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak di hatena
atuh terus atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah unduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai, di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam nanti tetap kuda turun baik. Turun di berkat. Bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri. WTS ge beja ada di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun we langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh cauna muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah pos karena itu tah manfaatna masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkul sedekahan anak urang ge lunakna ge geura ge diberean aya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu Nggak mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal ke HP tuh daripada dicarekan mending berean aya ieu berean masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebal-kebal mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanti motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek nya bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu nah panggil neng di mana pabrik emang mah mana dinu kenal itu dah ya tah stek and jeep ngaranna tuh mulai gitu diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu teh tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi tadaekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus wah panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker cerita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate. Masya Allah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu. Ya sia sudah teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, mau tambah orang anu sodaqoh muludan. Beuh, di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sodaqoh mulud teh lain nyokotan sodaqoh. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sodaqoh Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur jalan eta sodaqoh, bedas sodaqoh. Ya Allah, bedas sodaqoh lain. Lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas. Duniana akhiratna bedas-das. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan. Kok tiiseun amat eta mayungan sodaqoh urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunyana jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodaqoh bisa katulungan anakku sodaqoh mait. Ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodaqoh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah
dibere babari sodaqoh sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adimis على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا ربي بالمصطفى الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله. محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله. نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى
Mustafa Allah Allah balligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah